Isuk-isuk geus disuguhan, hayu besti tah ngumbahan wadah heula. Tuh geura naon nu disuguhan teh tah ieu disuguhan ieu kumbahaneun kumbahaneun piring. Lain disuguhan dahareun isuk-isuk teh sarapan kuduna mah Tapi isuk-isuk ieu mah disuguhanana tah piring kotor, wadah kotor, pokona mah serba kalotor ieu teh. Ieu teh sapeuting nya besti teu kaburu dikumbahan hoream keun bae engke isukan deui ieu tah we jadi hudang sare teh ieu teh nya tuh piring ni ngagunduk besti ni saleuk-sreuk ieu nempona teh ni hayang geura-geura anggeus ngumbah piring. Isuk-isuk ibu-ibu mah tingali tuh geus pakpik-pak di dapur. Sasapu mah ieu teh enggeus besti tadi jeung ngepel jadi tinggal ngumbahan wadah. Geus ngumbahan wadah teh nya besti engke teh tinggal masak we ieu teh. Geus masak naon deui ieu teh ngamandian budak ieu teh terus naon deui loba keneh pokona mah pagaweanana besti ibu-ibu mah. Komo mun isuk-isuk ieu mah ni asa diudag-udag naon dukanya pagawean hayo we aya deui. Tuh besti ngobrol wae ieu teh ngumbah piring ogenan tereh anggeus ieu teh tuh. Kete geus dikumbah kieu geus bersih kabeh engke teh kotor deui bae we nya besti da pagaweana ogenan kieu deui naon atuh pagawean ibu-ibu mah kieu we jeung kieu. Tuh besti geuningan beres oge ieu teh ngumbah piringna. Hayu besti nuhun tos nongton videona.